Aing ini areuh pisan jelema si Oding mana ya jeung si Ajo. Cenah nguseup ka kumaha. Ya, Mang Wawan. Halo? Halo, Mang. Aing sa para rusing ieu sa. Parusing kunaon atuh? Aing bagian bayar MBK ieu pemajikan. Kali itu kali aing nginjem duit geus teu meunang ieu teh sa. Kumaha? Heeh, usaha aing teges para rusing, aing teges nginjeman ka tetangga ka sasaha geus mere aing teh sal. Geus ka nur aing geus nginjem teu waras aing sal. Apan meureun apal ieu? Aing bobosan pangabutuh sal. Karek indit pan duitna teges ku pamajikan aing pusing sal. Heeh. Kumahanya ngomongna sal. Kumaha atuh Mang da urang kumaha urang mah teu bisa nulungan atuh ganti atuh usahana dagang tahu boh naon. Yeuh sia mah kana sok mamataran teu para rugu aing geus kana tahu, geus kana roti, geus kana cilok nya nyawanan teh sia. Pusing aing pikeuna nama ayeuna nama nya kudu kumaha aing. Kudu ka saha deui aing bingung aing yang merinjem ieu geus teu waras. Ka tetangga geus teu asup aing. Injem ka mamang geus teu dibere. Saha kumahanya aing bingung ieu teh. Heuh kumaha da meureun jalan. Wayahna atuh sal. Wah, jalan hirup teh pan meureun kieu Mang. Kitu we mengalir we jiga cai kitu lamun aya batu meureun belok apa kitu teh mengalir hirupna geura. Heeh, panu di imah mah meureun maneh ge apal ieu teu meunang eueuh isal aing teu pan gawe aing kana sagala ge geus kana mobil, kana dagang tahu, kana dagang roti aing teh. Aing para rusing. Heuh lain kumaha ieu aing solusina kumaha ieu aing. Aing coba isuk teh bagian Bang Emok segala rupa ka Bang Encan aing ongkoh naon sia ongkoh pan heueuh si aing mana nelpon ente ge pusing. Kumaha da urang mah atuh da Minta solusi aing ka ente lain kumaha ieu pan aing teh isuk teh bagian bayar ka aing Bang Emok sia teh. heueuh na kumaha atuh Mang da. Heup sal. Heup. Geus ulah dituluykeun ulah. Nah, ulah dituluykeun. Geus ulah dituluykeun sal. Moal waras eta mah. Non Mang non. Sal kumaha ieu solusina mamang tulungan ieu. Maneh mah. Kumaha aing pusing. Heup. Geus eta keur curhat lin. Geus ulah panjang lebar. Geus we heup. Sia keur naon? Kan ulah panjang lebar pernah naon? Eta ujung-ujungna pasti nginjem duit sal. Sia sok suudon ai ka batur teh. Sia mah. Pugu keur menta solusi cenah kumaha Ulah solusina. diperpanjang geus. Ulah diperpanjang karunya. Teu karep atuh aing ngabejaan geus. Sia teh kos lain ka babaturan wae ke lamun babaturan keur aya kapusing heug curhat dengekeun. Karunya sia teh bisi kalau ka hilang arah. Kumaha atuh Mang? Hah? Aing maneh atuh kala usoraan. Ente ieu pantas ieu lah. Jadi kieu sal mamang teh panjang lebar ka ditu ka dieu teh. Minjem duit 2 juta ieu teh jeung isuk setor. Ya, cek aing ge sia. Naon? Ih, sia mah tara didengekeun kolot keur ngomong teh minjem duit 2 juta. 2 juta. Apa nu bisa dijelaskeun aing teh tadi ka ditu ka dieu ngobrol sia teh didengekeun. Ya, cek aing naon. Minjem duit Oding. Heueuh. Anjing Geus pasti 2 juta nah kumahanya. geus moal salah eta mah. Soalna geus kaambeu bau pandan tina telepon ge. Sia aing ngobrol teh. Aing geus kabaca sal taktik nu karar itu mah komo aing geus ngobrolkeun sagala di imah itu kieu ngobrol panjang lebar geus pasti sal eta mah moal salah. Mau salah naon? Heuh eta nu tadi pan eta geus panjang lebar geus ngomongkeun sagala itu kieu pinjem duit lin. Nya. Heueuh. Anjing kumaha aneh aing mah ngerinjem duit teh ka aing pan apal meureun aing ge nganggurnya. Ngagablek duit. Meureunnan aing cek batur mah usaha mah ti mana we meureunnan ngajaran kitu sing maneh teu boga duit ge. Suganana tuh maneh boga tabungan kitu. Nya. Jadi nyarangka mah meureun nya pasangka-sangka hirup mah nya ding. Kitu teh apaan meureun sal. Neuleuh aing hulang-hulang jiga beban teh mah disangkana teh loba duit we nya. Aduh, kamaneh mah geus pasti moal percayaeun sal. Padahal mah aing teu usahanya. Ulang-ulang kieu nganggur. Bener. Ai jalma pasangka-sangkana. Aing sote
Tadi aing di imah ge sal sama. Naon? Wah, aing geus diomongan di wae sal. Nah, kan. Lah, kumahanya sal ngomongna ieu teh aing bingung. Kieu meureunan sal. Tadi aing isuk-isupan baliknya, balik ka imah. Nah, di imah na teh geus loban ieu nu ti kosipa ceu aing ge naragih ka imah. Ai di imah na teh aya bapak aing atuh beak dicarekan. Nah urut naon atuh sia kuat kok injam-injem meuring. Ah, pan heuh kitu teh sal aing hirup mah geuning. Sok kumaha aing hirup tepikeun ka ayeuna. Sementara aing nganggur, ai lain umarinjem ek di mana aing? Pidah heueuh nya ding. Teu gawe teu naon nya bisa hirup tapi nya. Pan heuh eta kitu teh pan sal maneh ge apal meureunan. Heeh. Deng, sia. Aing mah teu ding nepi ka kitu-kitu teuing mah aing kajenting teu boga duit daripada kudu injam-injem mah. Heuh pan aing ge lain kitu sal. Aing kapaksa eta mah. Nah, urut naon kitu? Heuh ku kebutuhan we sal sia mah. Apal meureunan keur ngora maneh. Hayang naon itu kieu. Heueuh nya, ku gengsinya. Gengsi atuh ayeuna mah. Gengsi. Heeh, teu nurutkeun zaman pan. Hese ayeuna mah sal. Nya kitu teh sal pan. Jadi kieu sal ya aduh. Sementara aing ayeuna mah da keur lieur nya. Aing mun bisa Hop, sal. hop. Ding. Sia geus ngomong panjang lebar. Aing balik ke lading lah. Hayu nya. Sal. Aduh, anjing. Salah goblok. Kakak di bejaan tadi kok aing. Mun aya nu ngomong panjang lebar. Anjing. Salah di wae mah konsep goblok. Gagal di wae aing minjem kudu minjem ka mana di aing atuh. Si Oding mah anjakan musuh teh keur teu boga duit tuh aneh aing mah. Pak. Teu kemana nih? Pak. Ih, enggak bisa sah nih. Pak. Sah. Enggak bisa sah nih. Pas pisan pokoknya. Daripada eueuh jeung musuh lah. Mancing. Ding. Bisa gini dia. Yo, aing ek duluan lah. Emang sia boga duit na? Pancena teu boga. Aing duit mah teu boga, Ding. Dan aing boga ieu ya, Ding. Tah, Sia, na sia madog gas susah ket. mah doget di mah aing. Terus kumaha ya? Jeung tiket kok duitan lah. Aing mah aya kerungsep. Nah sia sugan edan hayang nguseup ngajual tabung gas. Nah hayang dicarekan ku bapak sia. Alah, sia tong sok-sokan nyeramahan aing. Geus buru ta duitan tah ame aing nguseup ya. Lain nyeramahan cungur. Angger mun geus kapanggihna teh aing keneh nu kaedanana teh. Ah, Inggris ya teh. Kok bae gocap tah? Gocap. Gocap. Geus baik gocap mah lah. Nah, itu ada tiket wungkul aing mah. Ah, si koplok lah ngajual tabung kasih kunyuk. Nuhun pisahnya, Ding. Faisal! Cap. Sia lu mau balik gua sia nguseup sia di sianya. Sangeun anak pisan babah. Nah saha nu ngajak nguseup. Da manehna eta mah ngajual gas cenah. Bunga ngejual sahan mereka jual bas ku aing tonjok sia nu mau oh kunyuk ku aing. Da lain ngajak nguseup si Isal mah. Sia kadenge ku aing sia ngajual tabung gas babah nguseup nya sia tadi sampeureuh ku aing. Si Isal mah meuli udut cenah. Wah sia gitu ah tabung gas gini-gini henteu. Gocap bang. Gocap banget sia ku aing tonjok babah sia mau goreng wae sianya mau wae bangor si Faisal bang. Ji Nah, aing teh nyaho naon? teu nyahonan beut sia ku aing tah. Awas sia kehet belum mau bangor spesial ku aing sia di babad babal. Aduh. Aing teh kurang karuh apa sih we gocap. Ya ek nguseup ek naon? Faisal gara-gara nama anjing teh. Cek aing ge. Pasti wae diamuk aing. Rapes bagong.